ngambek. Pagula oke keur usum poswan geuning teu be pot mewek gegerelengan hayang poswan. Ayeuna geus gablek poswan hayang ereki. Pos kitu kolot teh kari ngarauan duit. Sia sampah. Sia teh ka indung nyebut monyet. Dorak ka sia teh. Info hari ini kebarkan kebatuk karang Ibar iya kumaha ngomong deh sia. Cekcok di pasar berujung adu fisik, dua mama royok satu wanita. Alah. Aduh, dikaplok. Aduh. Kalau mau satu-satu. Ayo narowe. Gua gedik, mampus. Diduga ODGJ paksa masuk minimarket di Poso. Pegawai terlibat tarik-menarik pintu. Tarik. Ayo. Aduh banteng. Tarik cok. Awas. Awas. Tarik. Gua gedik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hey what's up guys, welcome back to my YouTube Mang Topret channel. Sana jangan ngecerit marakan langit koceak, marakan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan arai tak akan tumung ke body sleti. Kumaha ieu teh para wargi tercinta Bapak Ibu Amang Eci sadayana sararehat sehatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anjeun sadayana cing panjang umur, dipasihan kesehatan wal afiat, dipasihan rezekina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu berkah, anu halal, anu berlimpah. Mudah-mudahan sadayana cing arageng milik sukses salamet dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi tercinta, seperti biasa Mang Topret akan mereaction video lagi nya, video cenah mang video yang unik, viral, lucu, dan akan menghibur kita semua. Begitu nak para gitu cinta nu karek dugi kana channel Mang Topret sumangga pisan di subscribe heula, di like, tong hilap oge komen jeung share saloba-loba. Oke lah para wargiku tercinta, tong lami-lami ayo urang langsung mulai we ka video anu pertama. Let's go cikidot. Non iya. Viral, remaja ini tega sebut ibunya sampah dan monyet saat minta motor ereking. Alah, Siting mah monyet. Sampah. Sahar hayang ereking mah. Dibabarikeun ngomong teh hayang ereking. ngambek. Pagula oge keur usum poswan geuning teu be pot mewek gegerelengan hayang poswan teh. Ayeuna geus gablek poswan hayang ereking. Sampah. Pos kitu kolot teh kari ngarauan duit. Sia sampah. Itu siting mah monyet. Sampah. Sia teh ka indung nyebut monyet. Dorak ka sia teh. Tidak. Indung sorangan di sampah di monyet ari sia kumaha ieu? Doraka di maneh? Indung sorangan di sampah di monyet bari naoge ieu sia ieu. Ari boga kahayang geus badag kitu mah meuli ku sorangan usaha gawe. Geus badag kitu boga kahayang menta ka kolot. Mikir ari sia. Leutik geus nyusahkeun. Emang geus jauh. Nyusahkeun deui. Wah, yang ibu boga yang menta ka indung kolot. Isina sia bari jeung asa sampah monyet ari sia. Usaha sia teh gawe. Minta wae ka indung mereka mun indungna jama boga. Pakaya loba, sawah lega di mana-mana, usaha oge di mana-mana. Akeun bae sok. Minta itu sok. Minta ereking, minta ninja sok. Ari indungna boga jama mah jama beunghar mah sok wae nya. Walaupun ayeuna indung bapak. Mohon maaf ayeuna duit ngan gablek jeung kabutuhan sapopoe wungkul gitu. Aisyah boga kahayang gitu sok rek teu lieur kumaha eta indung. Ari jeung asa sampah monyet ari sia. Tong disarwakeun jeung si Rapatar ai maneh. Si Rapatar mah rek menta motor ereking, rek menta motor Ninja 10 siki ge sakalian menta showroom ge dipangbeulikeun ku bapana dari sama gablek manehna mah. Udah mulai ngababalik Doraka Aisyah. Ka ini udah mulai ngomong monyet temenang Aisyah. Udah koplok. Non iya. Lomba Agustusan. Babuk. Gua gedik. Babuk ada benang. Aduh, benang. Aduh.
Bunang-bunang, alah. Bunang iya mah. Indungna nu dibah, bukan ada di balangan. Hiji nama langsung benang pak kecerot eta. Udah hiji nama benang-benang. Memeriahkan Agustusan. Kita nyangkanya tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Merdeka. 3. Non yuk cekcok di pasar berujung adu fisik, dua mama keroyok satu wanita. Alah dikaplok. Aduh. Oh, mau satu-satu. Payung nanowe. Gua gede, mampus. Cekut. Gua gede, mampus. Kabal sih pakai nyokot payung eta. Aduh. Allahu Akbar. Kadet. Apa satu lain balanja kan karena ngadon gelut ibu-ibu. Cek salakina meureun pamajikan aing ka mana. Udah ka pasar bener teu balik-balik ya aing geus lapar cenah. Ulang-ulang salakina di imah cenah aing geus lapar hayang madang. Pamajikan makalah kelut di pas. Ada payung kuat robek hancur gitu. Aduh, ibu-ibu aya wae Gusti. Aduh. Next lah. Non yuk. Info hari ini kebarkan batu karang Ibar, iya kumaha ngomong deh sia. Lah, kebakaran nih kibarkan bendera merah putih. Udah saya ngomong kieu. Jadi gimana keder kebakaran nih saya ngomong gitu kibar. Aduh, kibar. Siapa mai mah. Mang, bagi tugas. Mang, Aing ngarek kupas ieu nya. Mang, Asalkan laukna ku sia bagi tugas, eta ku aya resepna aya di dieu macan ku sia. Oh, siap. Pisan. Masukkan 2 sendok makan garam. Oh, masukkan 2 sendok makan garam. Sendok, terus makan garam. Oh, makan garam. Mang, pahit, Mang. Pahit, Mang. Pahit naon sia ngadar naon? Ieu Mang, mani teh makan garam, Mang ieu teh. Sia ngadar kurang. Aduh si Alif banget. Kurang lu ya paling senok dikadieukeun Alif. Man, pan aya Mang tadi, Mang. Ye. Aya naon senok kurang dikadieukeun sia? Tadi Mang Abi pan kopi dibaca, Mang. Kumaha resepna sia? Masukkan 2 sendok makan garam. Ku Abi. Senokna 2 sendok dikadieukeun ku sia. Udah garam lah, Mang. Dahar. Pahit, Mang. Mah. Pinter teuing lain kitu. Gua gede. Banget. Non yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma inna hadza ikbar. Kela. Ih, jangan mana-mana. Ayo suara unggul. Itu lalu iya lor gendeng jel mana? Anak tuh lalu gendeng gitu jauh-jauh teh ibu di dia. Lulailika wa ikbaruna halika wa aswatu duatika fagfirli. Iya ante sih. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
Bagi pemirsa yang masih keluyuran, alangkah baiknya segera pulang jika tidak ingin diculik kalong wewe. Kalong wewe cuman. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, hibur. Oh, editan ternyata. Ay, sugandayaan manena. Nangtung dinalur gendeng gitunya. Kamera jarak jauh gitu. Manena ngomong jarak jauh menarik gitu. Kenapa lu bisa hibur gini kan? Jalma bisa hibur. Oh, editan berartinya. Sugandayaan iya mah. Ayo lihat jangan jelmana tadi di mana bisa orang awukul. Oke para warga tercinta, Bapak Ibu Amang Ngeje Sadayana, kita sudah berada di akhir videonya. Mungkin sakitu wae para warga tercinta, video yang Mang Topret reaction yang mudah-mudahan kahibur, mudah-mudahan aya manfaatna oge nya. Hampunten anu saageng-ageng nanya ka sadayana manawi aya kata-kata Mang Topret anu ngabentar kanu tara ngabentur kanu nya dadet kana ti korong ngabugeul kana hulu angen unek-unek kana liang bujal. Nyuwunkeun dihapunten anu saageng-ageng. Nah, tong hilap di subscribe, tong hilap di follow, tong hilap di like, comment, and share saloba-loba. Nah, para kita cinta, mudah-mudahan nanti kita akan jumpa lagi di next video yang akan datang. Jangan lupa aktifkan loncengnya, di subscribe itu ya agar nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mang Topretnya. Dan terus para lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini dan jangan lupa bahagia eta deui aing lieur. Dan assalamualaikum.